Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha kabarna dinten ayeuna? Mudah-mudahan hidup selengena aya dina kasehatan. Alhamdulillahirabbil alamin, urang tiasa patepang deui dina pelajaran bahasa Sunda Bapa atanapi kelas 4. Mudah-mudahan urang dipasihan kalancaran dina diajar bahasa Sunda dinten ayeuna. Kumaha tos siap? Siapnya. Materi anu bakal dibuktikan, anu urang bakal diajar ayeuna nyaeta ngeunaan istilah energi. Naon sih istilah energi teh? Pasti hidup parantos dunia naon anu kalebet kana istilah energi. Istilah energi nyaeta kecap anu aya patalina jeung energi. Atanapi bahasa Indonesiana kata yang ada hubungannya atau berhubungan dengan energi. Jadi istilah energi itu adalah kata-kata. Jadi ada beberapa kata atau aya sababaraha kecap anu aya patalina anu aya hubunganna jeung energi. Tah di dieu payidi gaduh 10 contoh kecap anu kalebet atanapi anu kaasup kana istilah energi. Dina slide anu ieu aya 4 kecap anu kaasup kana istilah energi. Anu kahiji aya baterai, kadua aya kincir, katilu panon poe, kaopat bensin. Baterai sakumaha hidup terang dina HP atau dina laptop sok aya baterai. Baterai teh nyaeta tanaga pikeun ngahidupkeun hiji benda atanapi bahasa Indonesiana baterai nya. Kadua aya kincir, kincir teh pita. Ngaran benda anu bisa ngahasilkeun listrik biasana diputerkeunana ku angin atanapi ku cai aya nu tiasa ku cai aya nu tiasa ku angin nya. Katilu aya panon poe nyaeta anu nyaangan bumi dina waktu beurang bahasa Indonesiana matahari tos hidup terang nya. Nu kaopat aya bensin minyak anu gunana pikeun ngahirupkeun mesin bahasa Indonesiana bensin. Dina bahasa Sunda kadang disebut oge bensin tapi orang terangna bensin nya ganti eta 4 kecap munggaran atanapi 4 kecap pertama anu kaasup kana istilah energi. Kecap anu salajenengna nu kaasup kana istilah energi nyaeta kalima. Tadi kan saya 4, kalima aya panas bumi. Energi panas anu ayana di jero bumi. Ieu ge sami tiasa ngahasilkeun energi listrik nya. Panas bumi. Contohna ieu contohna panas bumi. Nah salajengna aya batu bara. Batu bara teh salah sahiji bahan bakar anu bentukna batu atanapi fosil. Ieu ge sami salah salios jenis energi. Nu saterasna aya turbin. Kalau turbin nyaeta mesin anu digerakkeun ku cai atawa angin pikeun ngahasilkeun listrik. Turbin itu adalah mesin penghasil listriknya, tapi ada sumbernya, misalkan ada yang dari air atau dari angin. Tapi ini menggunakan turbin dulu. Kalau tidak menggunakan turbin tidak bisa jadi listrik. Ya, yang ke-8 itu listrik. Kumaha hidup terang listrik nyaeta daya atau kekuatan anu dihasilkeun ngaliwatan hiji proses. Prosesna tadi tiasa proses kimia, tiasa proses pembakaran, tiasa proses alami seperti turbin tadi teh menggunakeun angin tapi cai. Anu kasalapan nyaeta energi ya. Ieu kecap atanapi kata yang berhubungan dengan energi sendiri berarti di sini ya, kemampuan pikeun ngelakukeun hiji hal contoh energi listrik. Misalkan untuk menyalakan lampu, energi apa yang digunakan? Energi listrik. Atau kemampuan untuk melakukan suatu hal, misalkan kemampuan untuk memutarkan kipas angin, sama energi listrik ya. Dan yang terakhir nomor 10 itu ada tenaga atau kekuatan menyebabkan keayaan jadi rubah. Tenaga kalau misalkan pintu asalnya tertutup, dengan ada tenaga atau kekuatan pintu bisa jadi terbuka. Nah itu contoh kecap anu kaasup kana istilah energi. Salajengna hidup latihan mangga diikuti nu hiji aya pek hidup buka KPD bahasa Sunda tanggal 2 September 2020 anu aya dina Makon. Hidup pilarian aya KPD bahasa Sunda pertemuan pertama di bulan September nyaeta tanggal 2.
kerjakeun soal nu aya dina LKPD, pariksa deui nana jawaban atos leres atana pida acan, pami atos beres atos ngaraos leres, lebetkeun deui eta LKPD kana masukkan kembali LKPD ke dalam map dalam posisi yang rapi dan sudah terisi. Nu mana LKPD na tah ieu. Baik itu disadiakeun. LKPD na Rabu tanggal 2 September. Cara mengisinya bagaimana? Cara mengisinya yaitu kalimat rampung ini diisi, dipilih pilihannya yang paling bawah. Ya, pilih satu kata, pindahkan ke sini. Seperti itu ya. Insya Allah semua juga bisa. Materinya dari mana? Materinya dari yang tadi yang sudah Pak Yedi jelaskan. Ya, itu saja yang bisa Pak Yedi sampaikan untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan kita dapat mengambil hikmah dari materi yang sudah Pak Yedi sampaikan. Hatur nuhun, terima kasih. Terus kerasa diajar bahasa Sunda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.